Catatan begitu dibere buku eta makan dina tafriqul khatir, lamun dina bahjatul asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku, tah Abdul Qadir dibere buku ku aing, jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ke masrik buku lagi panjang kutaan Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh, anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuan Abdul Qadir Al-Jailani catat baik ku Tuan Abdul Qadir cak Gusti Allah hai atuh ulama yang catat baik atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat baik wae catat baik ku Tuan Abdul Qadir ye malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi anu jelema maksiat mah dicatat kira-kira. Atuh ke malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok beureun hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu. Teh cak Abdul Qadir ke. Sia ulah ilu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat. Amboh sak malaikat cicing aing urus jeung Allah PBJ laporan Abdul Qadir ulah kabeh teuing atuh aing nu teu salat ulah dicatat cicing Gusti. Ya Allah cak Gusti Allah aing apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula, atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah,